ngesep. Wah, temenang lauk. Kasapan. Rep. Nu stres caleg kira-kira sabai yo. Tidak. Terus gua batur bawa menang dia menjupri cek anu menang makanya. Wah. Aman kan suara anak sana. Ngemanin mana? Di DPW, Pak. Di luar bae. Di mana di langit. Ampang untuk pelimpangan. DPW mana enggak? Spanduk lobanya. Spanduknya. Oh, lo bahasa gitu mah. Di Banten cek dia ayam tebak-tebakan bae orang. Keranjang gitu. Bakuit eleh. Oh, meureun kore menya. Hah? Waktu mah yo. Jadi Banten mah teu dijieunkeun rumah sakit. Diprediksi RSJ Grogol itu penuh, maka dialihkan ke rumah sakit Marzuki Ali Di mana? Bogor. Gantung diri saya apa ya? Cek dia ya, mencek dia. Tebakan dia ya. Ulah asal bunyi. Pikir serangan pajar ya wah centil di calon. Wah, Aing moal mal aya. Nah, neng ngomong gitu. KPU nu loba puri mah Bawasluna desa-desa coy. Bawaslu loba, KPU loba, serangan pajar lebih loba. Ya. Moal aya cenah. Moal wani. Tanya aja ngaran. Oh, jelema ieu gitu strategi moal eleh jelema jahat mah. Otakna. Aya bacarana kitu untuk nodong kumaha. Kan aya anu teu ge. Tanya moal barang urang aing. Bukan pajar di mana. Nyatanya serangan pajar eta bisa hamin hiji, bisa penting, bisa subuh, detik-detik terakhir namanya lempeng ke TPS. Karena eta nu alasan ngomong duit ka aing eta kieu eta supet harita. Haju kami cenah nu milih datang ke TPS teu jajan. Tapi kira-kira bagusna eta. Eta kitu kana aing kamari. Baturan atuh kenal gitu kenal maksudna teu lain-lain batur nu lain mah teu ngomong gitu ka aing. Pertanyaannya sederhana eta. Cenah nu milih moal jajan di TPS. Aing jawab karau bae jajan maka ditu ulah milih. Atuh karau ka Royal gitu ke Serang. Mos, Alfa, ulah ka TPS. Eta jelemanya. Di sisi lain oh sih dipikir-pikir ya mau anak eta kabayang ilu ngantri teh nya kudu nama KPU eta nya nyediakeun es nya di gorobagnya baso gitu gratis budget TPS sepertina tolak politik uang, KPU menyediakan es, bakso dan lain-lain gitu. 5 jutaan sepertina nya TPS. Udah cager dong itu nya Daripada pakai bimtek jelasnya. Iya, dia maksudnya ngomong bintek serius batur ngarang ngaco dia nggak percaya lah berintegritas coy. Bintek aing mah. Kuari kieu. Nya kan Bawaslu ka Kumdu, nya eksekusi mah ka Kumdu kan. Nyalin. Bawaslu kan lamun menang penemuan mah eksekusi ka Kumdu kan. Pilgub beka mari beunang lah nya anu bareunang pileg cek ya calon mah buadag calon leuyah we pereri 84
kabupaten komo provinsi baraharat kusta. Dapil Pandeglang doang. Kan gua di pengawas desa segala aya, Cuk. Ayat 700.000 gajinya ge. Atau maksudnya aya saurang kan. Pengawas desa sedesa hiji. Hiji. Pengawas TPS. Masing-masing TPS. Oh, aya deui pengawas Aya TPS deui. deui. Udah banyak. Pengawas desa. Moal doang nama cekana mah ieu mah bari nanggo. Saya ngelobah gitu ke penjara ieu cek aing mah ge. 4 tahun lain sih mah. Cek dia ieu nya. Kan rata-rata eta cok. Memikeun duitnya. Model kamari kasus maling bing lah. Lah maling bing lah Kabupaten Serang bae nu beunang zaman pilgubnya. Anu di luhurna mah nu beunang. Nya akhirnya masyarakat menjadi korban. Oh, seolah-olah masyarakat eta nu loba duitna nya. Padahal mah duit di mana, barang di mana kudu meta. Diusut kudu meta cekana mah karak dia bere jerak. Duna mah. Terus itu mun kanyaon bagi-bagi duit gitu kanyaon tembak mati langsung di tempat. Kemudian diisingan lapangan gitu tuh. Doang ada sieun dan bener aja. Kayak Kalian bae cek urang kanjut. ih, mun bikang bagi kana. Hah? Colok, Dusun. pakai hinis. Sebenarnya serang gitu sih sebenarnya. Oh coba dia ngomong politik uang, kuare pemilu KPU bae jeung Bawaslu beak ngebeakeun berat triliun sa Indonesia di kota, kabupaten, provinsi, RI pusat. Baraha politik berintegritas ieu na slogannya. Cek aing masih peluangna saeutik si hese. Kuare mah loba sih kuare pengawasna. Jeung nu kadua aing menaksir hujan ieu teh penting. Aing kadoana aing pribadi gitu nya. Hujan tinggal tegak, anu keluar kajar gelap. Nu mau duit gitu nya aing ngadoana ge Allah cek aing. Malam najan teh hujan aya gelap cek aing jelema aya nu mau duit kadenya. Niat ngabagikeun duit ka masyarakat, kajar gelap aing ngadoa kita aing mah. Omay hujan gitu nya, dordar. Kayak jam 7 sepertinya buka jam 7:30. Raat. Jelema ka TPS. Udah cocok eta Gusti Allah. Hal mungkin saking kurang percaya na kitu. Kenapa teknik. Tapi sampai detik ieu mah percaya ka Bawaslu, ka KPU. Khususnya Bawaslu lah nya. Integritas. Ya, karena berbeda lah. Paseuna beda 2014 dan 2018 teh geus bisa. Ditambah cek dia cok, ikan penghitungan presiden heulanya. Woi, geus ngomong HP dia mah. Cek presiden heula. Presiden beres pan eta euforia meureun. Kan kabupaten mah terakhir kabupaten. Geus presiden DPD. Eta kabayang kana malah. Geus DPD DPR RI. DPR RI provinsi karena kabupaten kan. 5. Presiden ya. Jam 7 opa moal lah. Bisa diprediksi sampai Moal 12 malam. Jam 12 malam presiden menges beres sore ge sob. Mimiti ya kan penghitungan jam 1. Jam 2 mulai sampai beres kabeh. Ai atuh ngomongkeun sampai presiden meuleuy mah. Magrib lah nya. Geus beres teh penghitungan presiden. Quick count eta paling setelah penghitungan eta margin errorna setengah jam. Iya. Ngarekap. Kecuali pesanana eleh. Dong kamari tadi mana teh sampai ke sore karena di update. Ya be, kurang aja gitu. Ke pesanana eleh ya cerai. Cek aing eta. Magrib seperti nanya eta magrib. Beres presiden. Cek dia rusuh tuh. Kemungkinan konflik pasti terjadi karena euforia di awal. Aku biasa kalau anu Lebih
punya tensi politik apa? Presiden. Presiden. Saling katutup. Saling tiapan calon legag-legug. Cek aing menggerlut di lemah cek aing prediksi aing suganda ulahnya. Tapi nu adil mah nu adil can ngitung da ieu nya. Nu adil. Kabupaten heula dibalik. Balik. Presiden di Oke, akhir. Di akhir Angin presiden. habis. Nek dordar ta nek naon di akhir. Cek aing gitu ieu nya. Jadi kabupaten, provinsi, RI, DPD, presiden. Di subuh eta subuh. Kadang gitu mapernya, ieu mah geus presiden mah eueuh cek aing. Syare pasina mah eueuh eta udah ngamandir suara eueuh. DPR RI diprediksi jam 8 jam 9 ngarep beres. Lu aing lamun rusuh teh cenanya barang kotak suarana kardus lain. Hah? Pusat baset. Lain busat baset make ku minyak tanah ge di beuleuh hurung. Ting korek itu lah sampainya. Ya, iya. Ya. Oh. Rada pikiran tapi nasuk dia. Modal haji untuk belanja. Pikiran cek aing eta. Bagus dah cek aing kabupaten heula ieu. Oh iya mau ojek iya mah ya. Langsung pesanannya. Ka kota ya, Pak. Eta mah ieu non kodong Grab gitu nya. Ada setelah kemarin. Ya. Oh, eta terus rutin gitu. Mislah, pemamis lah. Aman ta mah. Mau kudu kan. Kami memberi sahabat, bukan berpolitik. Kami berteman, bukan berpolitik. Kami bersaudara, bukan bersiasa. Tujuan politik nah berarti awal kayak gitu iya. Lebih baik terang-terangan mual milih ulang daripada kudu pepenta ka ana. Hampura resep ana mah ya. Beuh dulur ana nyalon eta. Teu bisa ana milih eta. Mending keneh kitu daripada kudu siapa ya ana. Sahulu 100.000. 100.000. Bagong hangiduhan mun wani mah keur teu wani bae ana sieun. Sieun ku polisi. Sakila kita babaturan tanya. Nah, deh. Gitu kasarna karena anak mah politik nah gitu ya karena politik bagi anak mah berteman eta bukan untuk berpolitik bersaudara eta tidak bukan untuk bersiasa strategi bagi anak mau kalaupun memang pada waktu tak orang jadi kun fayakun sudah jadi dia sep atau geus beureun waktu eta cara presiden, cara beres pemilihan presiden penghitungan rusuh atau anda menek selau bae. Ada nage ulah, mudah-mudahan ulah. Personil gedong namanya kerahkeun nya. Dan dong polisi itu bersenjata dong nama cek anak mah naksir. Karena kuari bae sup kuari ya. Nu gelut nu ribut gara-gara presiden geus loba. Di kamari-kamari lah nya. Mana lo dina situasi mah sampai sih namun polisi dikerahkan gitu. Termasuk pihak-pihak swasta
itu model keamanan gitu disiagakeun gitu so. Di tiap titik eta artinya keamanan full jeung deui kepolisian teh ulah sampai kieu jeung can anggeus pemilihan geus anu euforia bebeledogan gitu arak-arakan Jokowi menang Prabowo menang eta kan nyeri hate nyeri hate karena kuikon eta kan 15 menit 30 menit cuk beres trek pemilihan penghitungan bret langsung keluar kan rilis dina TV hah Bahkan tiap ieu ge mulai ieu langsung bae dimulai. real con kan langsung real con we web KPU itu kan langsung kelar oke sebenarnya mah politikannya hal kelar mah tuh seolah-olah calegnya terlalu duitna setelah apa ya cenah lagi loba duitna amin boga perusahaan naon cenah di kota sampai nyalek cenah saya perusahaan mah madu odeng Baru sambal hasil. Baik itu. Padahal mah jeung warung-warung belum loba duit kan warung sekarang mah. Kuari posisi kuari lah. Laju duit nu 3 miliar tanek di kumaha kan. Wop-wop kan. Wol-wol kan ya. Fisik pelanggaran KPU kayak bae terakhir beres pemilihan. Dia yang berduit gitu. Talangap. Kebayang kowe mun neng boga duit kowe yang dikepokannya sejuta teh-nya. Hah? Meneng dilakban wana. Saurang blusukan gitunya. Nang wa cenanya ke kasar ya. Di dia mah beres. 20 mah cenah. Kali sekian mah. Coba celangap cekaranya aja. Gila, lu mau duit dikit celangap. Saya barang saya yang 10 nah 100.000. 2 jutanya. Celangap. Berapa 2 juta cukup celangap. Celangap. Kumaha tara rasa aja lama gitu-gitu. Tuman. Ya karena rata-rata na Facebook bae anti politik uang rata-rata nu ngampanyekeun na caleg. Hah? Caleg itu baru gua duit nu kampanyekeun anti politik uang gitu. Ieu mah eueuh. Masyarakat mah jakadeuna ge eueuh eta anti politik uang. Nu ngampanyekeun na Facebook dina naon we sok. Rata-rata caleg dua apa nu ngampanyekeun anti politik uang. Aneh-aneh. Oh, lagu gue sama itu. Tapi solusi dia bagus teh cepet tak. Pedagang gorengan kiranya masuk KPU dibayaran kabeh. TPS 300, bakso 100 porsi. Mie ayam 100 porsi. Gorengan 100 martabak lah 100 porsi. Martabak unyil 300. Mau pilih ibu bakso, martabak, apa mie ayam. Mie ayam bae kami mah ada lapar cenah ieu geus ngantri. Mie ayam jeunkeun. 100 kali 10.000 berapa? 1 jutanya. Ngaco. 10 juta apa 1 juta? 1 juta.
juta kan, mie ayam 10 ribuan kan di kampung. Yang 3 juta doang cukup peta. Atau 100 kali 10 juta meren. 100 kali 10.000 bisa juta. Hah? Juta lah. TPS ya 3 juta kan nah. 3 juta cukup mu ya mae. Nggak cina kami mau nung martabak, cina gorengan baik kabagian cina nya. Sarinjing ewang ha, kan gorengan gue pengen lembur mah. 2000 tilu. 2000 tilu 10.000 5 kali 15 siji. Nah, gorengan aqua gelas siji berek gitu. Nol dicaga kita ka pewet kalau begitu. Anak kuari model kuari baik galanya. Aing macan pernah emang ngumpul penjelema ngumpul kabeh gitu. Aya keneh senang fotona geudeuna. Nek ketiga kita mau timbel sorangan ya. Nu aya teh tagih mawa ku aing. Teu datang atuh geura bae. Teu maksa. Nah, oh di dia masuk ngaco. Aya. Oh, ka masjid di gitu. Alquran. Eta ge anu tuh lain kampanye ya. Itu mata mengeureuh ngobrol bae. Beak. Wes spanduk aing dina dia diam teu masang. Berek itu tuh. Lain nih kecopotan ku aing nyokotan spanduk jeung ditunduk di ditu di acara gitu kan spanduk. Oh. Aya hiji karak tilu, nu hijina di mananya ya? Opat tak kieu mah teu baturan. Hijina di belah mananya? Oh di Patia. Oh, udah balik heula aing. Oh, kowe ka acara spanduk aing baragus bae. Di jero imah ieu dieu lah nya. Terus na tembokan rapi. Oh, di luar nu kahujanan eueuh, panduk aing mah. Tolong batur ngagaruling beuh nuleuna ge. Dia ya ngarasa menang ngarasa eleh. Menang lah. Menang di mana? Rasa 3.000 suara. Nek target 5.000 terjadi. Oh gitu. Sanu milih? Masyarakat lah. Oh. Setelah handling ya. Eleh ku ka Cupri berarti 50.000 target. Luar biasa Bapak ya Tama. Beuh, saya. Awas kabeh tuh praksi lo. Ban be orang jadinya na jadi Jupri jadi ente jadi lah. Terus ada hujan Jay menang 2 kursi di situ. Yani 3 kursi 4 kursi teh. Itu menang kursi nyiar karahu. Aduh, pokoknya gue 23 menit ya. Kita mah cacahan bae ngawangkong. Warung. Mata ge ngantuk, terus ngesep. Terus pangin nih ya.